Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng anjing wargi Cianjur. Patepang deui sareng sim kuring. Nyata Triaditya Rislin dina acara Wajur Warta Cianjur. Di dieu sim kuring bade nyuguhkeun informasi keur Balarea Ki Sunda. Kemis kaping 18 Februari tahun 2021 tabuh salapan dugi ka tabuh 10 enjing. Baris nepangkeun sim kuring bade midangkeun sarata warta nu judulna Seni Rengkong meh tumpur. Seni Rengkong kiwari geus jarang deui aya nu dinanggap dina tatar Pasundan kaasup Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali. Dina acara seren taun hungkul. Sumangga nyanggakeun pindanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji parkakas paranti nanggung beas nu sabangsa rancatan nu dijieunna dina awi gombong 2 meteran. Keur dipake nanggung sababaraha geges pare. Rengkong teh ilaharna sok kaluarkeun suara nu aneh hasil tina ngeserkeun injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep atau seniman rengkong asal Kuningan. Biasana laki nu geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kampret sareng lengkap jeung pangsi nu hideung wuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mindeng dipindangkeun dina acara-acara tradisional tapi ayeuna mah geus jarang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Rupina sakitu warta anu diparantos tiasa didugikeun ku sim kuring kapayuna pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda, urip.